ngakuna adalah ahli sunnah wal jamaah. Aya ahli sunnah wal jamaah eta boga keyakinan bahwa urang hirup pikeun mencapai segala sesuatu eta henteu cukup ku syariat lamun tanpa hakikat. Oke, ulah langsung karena hakikat, tapi ulah teh kudu nyarekan. Sabab mah aya dina aliran manusia jelema sareng ahli sunnah wal jamaah eta anu nekankeun bahwa urang hirup di alam dunia teh teu kudu nyina naon. Sabab aya Allah nu ngatur urang. Jadi urang eta geus teu kudu riweuh kumaha Allah bae. Jadi lamun urang ngumpatna kana keyakinan model gitu ya bahaya. Sabab Allah ge nyarios dina Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nu hartosna Allah moal ngarobah nikmat jadi siksa, moal ngarobah nasib urang, moal ngarobah kaayaan urang hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga urang ge aya tarekat, aya perjuangan pikeun ngarobah kana nasib urang sadaya. Mak lamun mak teu boga ilmu cicing bae telok ngaji, kira-kira eta ilmu datang sorangan moal. Moal. Ilmu moal datang lamun teu disiaran, lamun kurang teu diusahakeun naon pun rupa. Disadiakeun memang ku Allah, tapi urang teh kudu daek nyiarna. Kudu daek ngusahakeunana mata nyawa tetani kari-kari mangarepkeun pas batur panen hayang mawa gabah sa mobil ka imah. Kira-kira mah mawa naon? Anu nyawa bage can buku hasilnya, atunya anu nyawa can buku hasil atau komuting kumanen medekok bae. Mantap tadi eta kertas nu simkuring dibagikeun, aya simkuring mah kunaon buku mah ingetna bae tanya nu kitu. Lamun guru simkuring mah disuka maju ta guru ibu-ibu. Aya almarhum almarhumah ama Haji Muhammad Soleh. Tos maot. Eta setiap ngaos teh ibu-ibu dibere eta. Dibere ieu. Dibere tulisan. Artina naon? Supaya aya bawaeun. Supaya aya hafalkeun. Eta nu ditulis di dinya ku simkuring teh eta ngaranna doa. Menang di mana doana? Ti dukun lain. Jelema lamun nyaman kuari masih kene ngomekeun dukun geus katinggalan zaman. Hirup masih kene percaya ka dukun. Hirup masih kene berpegangan ka dukun. Hayang maju usaha lumpat ka dukun. Hayang loba santri lumpat ka dukun. Hayang ieu hayang itu lumpat ka dukun. Mak datang kanu dukun mah kai mana ulah tabari jeung percaya jeung yakina. Datang bae ka tempatna 40 penting ibadah memulai ganjaran. Lamun mah datang ka tempat dukun-dukun model nu kararituk, dukun lepus dipercaya. Mun datang nyareat pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dititah Allah. Aya teh nyaho mah, aya teh mampu mah pas alu mangga nararanya. Ulah cara ricing bae.
ngan ka mana nanya na ahla zikri ka ahli zikir ka jalma anu loba inget hatena ka Allah in kuntum la ta'lamun lamun dararia teu nyaho ulah nanya ka jalma telok si beungeut acan jauh ka pangeran nu deket jurig mangga datang kali ahli ilmu kali ahli ibadah nyareat minta doa jeung sajabina sabab punten meme diterangkeun ke simkuring eta ieu hirup mah ulah sieun fakir ulah sieun miskin dengekeun kadengen teh ulah sieun fakir ulah sieun miskin tapi nu pake kasieun ku urang bisi sumut inung bapa urang teu geus eureun ngadoakeun ka urang ya ulah sieun fakir ulah sieun miskin nu pake karempan bisi guru urang eureun ngadoakeun ka urang karomah dua-duana di alam dunia anu kurang diharepkeun hiji indung bapa anu kadua guru ulah sampekeun sumut indung bapa urang guru urang eureun ngadoakeun urang lamun indung bapa jeung guru urang masih keneh terus teureun ngadoakeun anakna ngadoakeun muridna ulah salempang hirup mah pasti aya dina kaberkah tapi lamun dua geus ngerem anu dua geus eureun teu ngadoakeun ka urang kajeun emak nyiar dukun lepus 1000 dukun meuli wapak gedena ge sagede kompora kebo pake kumaha eta wapak pake usaha pake pikeun mencapai cita-cita emak tapi indung bapa jeung guruna teu mahkuleun keureut ceulik urang lamun bahan barokah eta hirup moal mempan mah doa naon pun rupa di abuya manapun rupa nu ngadoa moal nyampe ka urang artina moal dijabah ku Allah selama indung jeung bapa urang guru urang kahijab hatena ku sabab tersepen ka urang ulah gagapa gajeun manggil abuya teu pandai geula manggil abuya di Tangerang hang didoakeun di tempat moal dijabah lamun sampekeun indung bapa urang eta teu ngadoakeun ka urang geus ulah ese rumah ulah sieun-sieun fakir ulah sieun miskin di mana bae cicingna yakin berkah selama hate indung bapa urang guru urang nyantel ka urang ya lobakeun gawe kabagusan urang kanu geus maot salaki tos maot lobakeun gawe kabagusan pikeun salaki nu tos maot mak jadi ulah sampekeun sieun kunu lain pikisnya pikasieun sieun kanu teu kudu pake kasieun tapi sieun kudu nasaruk ulah asal sieun eta ngaranna doa syariat keneh mah jadi urang ge dina ieu kertas ku simkuring bakal dijelaskeun kulantaran urang rata-rata mayoritas ieu hirup di alam dunia atuh kabeh ge tukang bubusruk jeung bahasa kasarna mah atuh urang mah patani nya ge lain sawah urang nu batur ngeun alhamdulillah aya nu percaya bae ge syukur bae hirup mah aya garapan ge syukur bae mah eta simkuring mah ti guru ngaji nu mamana bae ke telok di warisan ilmu teu terak dikade telok di warisan ilmu pang bisa ngiles telok di warisan ilmu goreng supaya kadal kaset tapi nu diwariskeun anak teh ngeun ukur pikeun kaperluan kahirupan sapopoe eta guru kula mah paling lamun ngaluarkeun santri mere ijazah ka santri teh doa amalan tas maghrib amalan tas subuh salat sunah wiridan paling ge termasuk doa dina tani sabab cik guru kula panghewa-hewaan aing ka santri anu ngomong kieu
Santri mah geus teu kudu nyawah kege gabah daratang ka imah. Santri mah geus teu kudu ngebon kege cauk ngalayah di tengah imah. Santri mah geus teu kudu ieu jeung itu kege loba nu nganter. Aing paling gila mulelat. Kajian kiai wae komo santri anu ngomong doang kitu. Eta hirup kurosa amat ngarepkeun pamere jelema. Lain berarti ulah ngeun ulah sampekeun dicita-citakeun. Ulah sampekeun dijadikeun tujuan. Aya bae nu mere alhamdulillah keur eueuh nah atuh urang ijaya sukuan eleungeuna. Gitu. Jadi aing hewa cenah eta. Lamun aya santri nu ceramah nu ngomong model kitu. Mending lamun aya nu mere. Coba lamun eueuh. Gitu. Ngarepkeun nu utama mah ti pangeran. Ngeun ke pangeran nu ngutus melalui makhluk nak melalui manusia. Oh si Marsudi geus teu bogaon rokok tuh. Misalna cik Allah ngetuk hate saha bae, jol kanu urang mawa rokok. Eta utusan Allah mah. Gitu. Ngarepkeun ka jelema mah urang, kahiji jelema ge loba kakurangan. Kadua jelema mah sok aya bosenan. Katilu jelema mah sok robah hatena. Ya. Gitu, isuk sore lain deui. Nu diharapkeun mah Allah nu moal robah-robah selama urang sangka bagus ka Allah Subhanahu wa taala. Mak urang teh penting nyareat naon bae mampuna dararia cikulu kula. Nu penting ulah sampekeun ninggalkeun kewajiban utama. Ulah ninggalkeun magahan alif-alifan mun aya pagahan. Ulah ninggalkeun magahan amil jurmiyah lamun aya nu dipagahanan. Pom eta meninggalkeun salat 5 waktu. Naon bae asal mampu supaya hirup teh ulah bergantung ka batur. Tapi urang ge nyareat. Mah ieu nyawa ngebon naon bae nyareat. Malamun nyawah digelam geus yakin bakal kabeulin emas teh. Manehna ya. Ban eta jelema masuk kieu. Boga sawah 4 kotak, tina sakotak sok sabaraha kintal meunang. Kula teh nyaho ya. Opat 5 lah. 4 kotak, 5 kintal kali 4 kotak sekian pokoknya mah aing atuh jalanan nyawah nu ieu mah kabeuli sugan 5 gram. Ma urang eta nyareat mah teu bisa mastikeun nya. Urang nyareat teu bisa mastikeun sabab cik Allah apara'aitum matarusun a'antum tajrunu amnah nuzariun. Jerona mah kieu mah cik Allah nanya ka urang. Da eta anu ngajadikeun pepelakan dararia tah aing. Cik Allah urang memang anu nancepkeunana bener mah? Tanur mah. Aya tanur sok maju ta mundur? Hah? Baheula mah mundur doang ya. Baheula mah gitu baheula. Gitu. Tunduk eta mundur tandur. Ya emak nancepkeun pare. Da eta urang darma nancepkeun mah. Geus ditancepkeun eta ku urang. Ngaranna nyareat ya. Eta emak bisa teu ngajadikeun pare ngagedean? Tanya. Bahkan lamun ngus ku keong teh sok dikumaha? Di ayuman deui. Sugan cik eman ngus ku keong. Pare ngus ku keong jadi deui dia. Aya teu diganti mah. Ya. Pasti kurang di ayunan. Artinya jelas kurang mah ngan bisa nancepkeun tidinya pan eta pare mulai talilirnya.
Geus kumaha pare dia geus lilir tadi nama HS bae meureun kata pare kuari mah geus lilir ya pare ngulisik meureun nya dicocor reungit eta nu ngalilirkeun pare lain urang gitu antum tazraunahu am nahnu zariun apakah dararia apakah aing nu ngajadikeun eta pepelakan gitu balillahi zari'u ya doa ngeun di surah heula kumpula balik tah Allah anu ngajadikeun mah benar wal munbit Allah anu ngajadikeun Allah nu nimbulkeun anu tadina nu ditandurkeun mah kumangeun sabaraha iya coba tiwa tilu ulah omol-omol kan teu beunang omol-omol cik pertanian bijabisi teu nganak nah tapi engkena dina waktuna pan jadi sabaraha naon ngaranna batang eta nganak loba ieu nu nganakeun anak urang tah atawa saha Allah jaeta emak unggal poe kasawa ge paling noong benar bisa nu kokeong neuk di ayuma paling kenong deui neuk ngagasrok bisa ya jukutan paling ge emak teu nyurubo eta kabeh ge syariat Mbak syariat cik Allah ulah endah mah moal endah bae aing mah melengak cenah padahal aing mah make mutiara nu aing mah bener-bener diurus lagi tapi eta si pare teu kaluhur teu kahana heuh eta ngaranna teu jadi-jadi sabab nu ngajadikeun mah Allah cik Allah jadi cik Allah bagus ngeun urang kudu nyareat nya ulah kieu lah geus tandur mangkeun bae kayak orang toong neuk ngagebot bae kumaha Allah bae kege ku Allah dijadikeun dilobakeun diparean ke tarima ngagebot bae urang mah itu salah mah eta nu luhur tanya eta doa pikeun nyebar mak sok nyebar teh lo sok salaki anu nyebar urang eta doa nyebar tah doa nu kadua tah nu dihandapna aya cirian deui eta doa nalika pare geus dipelakeun sabab aya kieu mah eta pare awalna mah bagus ieu si pepelakan tapi kunaon berketek bae kunaon eta kunaon bae panyakit pare mah loba ieu kula ge pernah tuh keur nyawa di leuwih poke geus pake sawan geuruh bae tadi hilir bagus cenah kiai mah pangaruh kiai budak nyawah cenah eta kula geus sering bae di alam eta nya di dapuran pare mah kula ge karak manggih ku bagus-bagus teuing kula teh cik batur kula ge ngalemna teh bagus eta pare disemprot ku kula kamari menang tilu bae ditengah deui ku kula ieu pare kurang dihandap kabe cikula nana yang salah obat naon ieu jantu teu salah obat laju nu tadina bagus akhirna wanci-wanci buahan atuh umplukan dadapuran teh saparo mah eueuh saumpluk mah aya sampai tu kula tedek di alah kami teh bahalaan bae ku santri teh sahok abi mah kitu teh ulah kitu cenah ulah sok putus asa cenah lumayan kabalik-balikeun ieu cenah cik kolot teh mah kitu lajuna eta kula anita dengan sakti di harita maunah dengan maunah san eta mawa karungna ge sabaraha siki mah dah di alahan teh ka ditu je lumayan di alahan mah aya bae kitu leuwih bae tina binih mah iya ngaranna doa termasuk doa eta urang minta ka Allah nyareat ta eta nu pertama tengetkeun tulisanana nya ieu ngaranna ijajahan mah ijazah eta kajeun maboga iya misalna nya mamanginaon bae buku di jalan wae meuli tapi emat teu diijazahkeun gitu ilmu mah lo dagangan tulisan mah
Ngai mah ijazahna di mana mah? Lamun teh ijazahan sanu tanggung jawab. Gitu bae. Kulamun eta salah engke. Jabar JR-na salah engke. Tamata kuari tangetkeun teh jabar JR-na dalakeun komun ini mapan sok salah dalam. Nah, pokoknya jabar kadala JR gitu bae. Aki-aki ge kadala pamuda Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim tengetkeun tah. Bismillahirrahmanirrahim. Aparaitum ma tahrusuna antum tajra'unahu amnah nuzari'un. Balillahu zari'u wal munbitu wal muballighu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kajian eueuh sayyidina aneh matak ieu lah. Ieu ngaranna jajah. Mah eta dina dalailul khairat, dalail kitab paranti kiai unggal poe wiridan. Eta ngaran Muhammad dunya 1000 kali buat tapi teu make sayyidina. Ngan dina ijazah mah KBG make sayyidina penghargaan urang ka Kangjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad warzuqna samarahu wa jannibna dararahu waj'alna li an umika minas syakirin wa li alaika minadz zakirin wa barik lana fihi ya rabbal alamin. Ge kumaha cenah ka makena iraha ngadoana pancen dibejakeun nya. Waktu teh mantap ge tenang bae heula. Nyantai. Ulangi deui nya. Ulangi deui dalekon. Ulang ke mana geus anggus saliwun nya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aparaitum ma tahrusun a'antum tajra'unahu amnah nuzari'un. Balillahu zari'u wal munbit wal muballigh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin warzuqna samarahu wa janibna dararahu waj'alna li an umika minas syakirin wa li alaika minadz zakirin wa barik lana fihi ya rabbal alamin. Ketinggalin tak ka Bandungannya. An hartosna ya supaya ngadoa leuwih mantep kudu nyawa artina mah. Lamun ngadoa tapi artina teu nyaho, ieu hampa. Ieu aing ngomongkeun naon cik urangnya. Menta naon ieu aing. Pan kitu eta nya. Tapi cara urang nyaho kana artina, aing nyaho kana artina mah pan kana ngadoana ge urang bener-bener gitu. Sungguh-sungguh. Aya ieu nu luhur mah ayat Quran ieu mah. Jadi matak cik sim kuring lain ti dukun. Ieu tina naon? Tafsir Munir. Tafsir eta ribuan mah. Ngan ieu tina Tafsir Munir. Tina Tafsir Munir ditukilna eta. Mama geus kudu muka Tafsir Munir moal becus. Eta lah bae. Abi macanaka hayang langsung meuli Tafsir Munir. Pasti toko kitab ngaheuleuh bae. Jangan teh, jangan saha teh cenah mah. Jangan abi. Aparaitum ma tahrusun. Apa pendapatmu cik urang teh mah? Naon pendapat dia matahrusun tentang anu dipelakeun ku dia? Melak naon bae tah mah? Lain pare bae. Melak bonteng, melak cabe, melak ukuk, melak jeng-jeng. Naon bae nu sok dipelakeun. Nya. Jalo baru dipelakeun mah. A'antum tajra'unahu am nahnu zari'un. Apakah aranjeun tajra'unahu nandurkeun kana eta pepelakan nancepkeun kana eta pepelakan am nahnu zari'un. Balik tah kami kanu ngajadikeun mah jeuni. Memang jeung urang mah aranjeun anu nancepkeun mah. Aranjeun nu melakeun gara bapana kami tas meuli jengjeng tadi tina mobil. Gara pelakeun lumayan ka ditu. Ulah ngadepok bae di imah.
Ngudut bae parang sakami ngabulak-bulak bibir naon meuni harangang suan eta bulu irung. Bari pepelakan tadi tuh ulah nganggur kitu. Tah, cap kurang ditancapkeun cau tanaon bae tah mah. Termasuk rata-rata orang mapare. Balillahi zari'u, balik tah Allah lah. Gitu. Azari'u anu samenerna ngajadikeun pepelakan tersebut tumbuh wal munbit. Allah nu ngajadikeun, Allah anu ngalobakeun, Allah nu ngaluhurkeun, Allah nu ngabuahan, Allah nu ngeusian, Allah anu ngaberatkeun, Allah nu ngonengkeun, engke dialak ku darariah. Ban kitu. Wal mubaligh Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Jadi Allah anu ngadatangkeun eta mah kabeh. Lain nu sejen Allah. Gitu. Tak ulah kata-kata kolot baheula mah kajian kata kolot baheula ulah pati dipake ari lamun torojolna tina pelajaran Hindu wae mah Buddha. Ya. Mak, sok aya teu nu ngomong Dewi Sri. Kana pare. Ulah sok ngagorengan sangu cenah ya ta Dewi Sri sok ceuri. Dewi pare. Ma eta lamun dewa dewi lain ajaran Islam. Lamun ngomong dewa lalakina mun bikang mun awewena dewi eta lain ajaran lain Islam. Mun dewa-dewaan mah dina Islam mah teu dewa-dewaan. Teu dewi-dewian nya. Gitu. Kecuali lain Dewi Sri ngaranna Sere Kara. Sabab pare cerek. Mah dewa mah dedewaan eta lain agama Islam. Dina Islam mah aya ge malaikat. Daya dewa-dewaan. Pan di dewa batur mah aya mah dewa kemakmuran cenah ge. Dewa kesuburan. Dewa naon bae loba lah. Terutama daerah Yunani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dia maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Kunaon sababna penting maca sholawat ka Kangjeng Nabi mah dengekeun nya. Ieu sakabeh kanikmatan sumberna di Kangjeng Nabi. Kabeh moal aya kanikmatan di alam dunia lamun tadina teu aya Kangjeng Nabi. Kanikmatan paling gede eta adalah ayana Kangjeng Nabi. Makanya lamun urang ngadoa teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi dina mimitina, teu ditungtungan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi dina tungtungna, eta doa urang moal nyampe. Sabab eta sholawat ka Kangjeng Nabi kunci. Nah, malaikat mah keur Isra Mi'raj hayang dibukakeun lawang langit ka penjaga langit malaikat Jibril sampai nyebut ngaran Muhammad. Trok-trok mun cik basa urang ketrok-ketrok kana lawang langit ka hiji. Saya tak cik penjaga langit ka hiji. Kula Jibril. Teu dibukakeun ngomong Jibril doang. Jeung saha kumaneh? Jeung Muhammad. Karak bre dibukakeun. Urang ge kitu lamun mah hayang ngadoa termasuk adab tata krama ngadoana hayang nyampe komo diijabah ku Allah eta kudu ngasongkeun ngaran Kangjeng Nabi. Mah supaya karti kieu ya. Mawau teu ka bupati kuari. Teh nya. Kula ge teu wau. Kula mah teh kanu karari itu teu wau mah. Kana camat teu wau kula. Ka bupati komo. Geus kitu mah ngajukeun naon bae ieu ka bupati. Jahirup misalnya rumah ngantat atau rumah tangga tiba lah kakuari itu kajian WC acak ngising ke pipir bae kadang-kadang tipe ting mas sampai ngising dia hanapeun kasur karena keluar sion akhirnya aya misalnya program WC gratis di Kabupaten ma eta nu datang ka Kabupaten emana tah lain kan urang mah tarima aya be WC-nya mun menang teh ya. Saha nu datang ka ditu nu wauheun. Pagaweana nu wauheun. Emma teh pogo-pogo ka kabupaten. Moal nyampe asup diparet ku satpam. Dicegeran. Orang mana cenah yang berdusun-dusun teh? Ka mana ya? Puna kabupaten minta WC. Oh, nu edan budak cenah ieu. Doang eta bupati bisa ditemui sembarangan. Aya jadwal.
mak datang anu berwenang ka ditu ngajukeun ngaran emak menang urang ge gitu naon eta urang mah Allah kenalan ka urang coba kula nanya Allah kenalan ka urang hoi isina nya rarepeh bae teu bisa ngajawab isineun atuh ada sareng hirup mah kudu boga kais ulah sok kenal hirup mah ieu mah pugu teu kenal hayang diduduh kenalan jalma gede ibu Bupa ibu Iti damang batur teu wawa acan mangan mudah-mudahan mah Allah eta kenaleun ka urang artina naon ari Allah mah bae berarti tanya ka makhlukna sabab kabeh dimenang Allah iya ngan belum tentu eta makhlukna diperhatikan ku Allah lamun eta makhlukna teu piresebet Allah kitu bae urang mah kudu masana pihewaeun Allah Pak kitu pihewaeun Allah lain piresebet aya deukeut ka Allah barang penta urang bener teh mak menta deui ya Allah di menta giliran dititah ku Allah wedeuh ai barang penta hade pangbeukina da pangeran jadi pendekatan orang ke Allah lain pendekatan ibadah tapi pendekatan baramaen barang penta bae teu naon ngeun imbangi gitu imbangi jeung ngadeukeutkeun diri orang ke Allah melalui ibadah warzuqna samarahu Gusti rezekian kami tina buah ieu pare hukna eta kana pare eta Gusti rezekian kami tina buah ieu cau kontol kebo ya salah kira melak cau kontol atuh ya mangaran cau iya Gusti rezekian abdi tina cau burayut buahna baru rayut pat aing ngaburayut sok inget kanu sejen nya Jata barang nu ngaburayut kalau loba teh barang sabelah. Mak Gusti rezekian kami tina buah cau burayut. Gusti rezekian kami tina buah ieu cabe. Naon bae nu dipelakeun ku ku emak wajanibna dororo jauhkeun Gusti kami tina madarat tina ieu pepelakan kami. Gitu. Sabab mak nan loba eta pepelakan anu teu kaarah. Iloba ngomong naon ai lain milik badangekeun kulaya. Lain milik cik urang lain milik jelas lain milik lain milik. Kunaon eta salaki urang nyemprot kalah kuron up. Mak hello ba eta loba. Kalah kuron up. Sakitu pare bagus delai. Oh, aku tereh koneng, tereh koneng, ngan koneng karena segalana. Ailen pimilikeun, mak kadang-kadang iya pedagang toko salah mere obat gitu bae. Gitu. Atawa salaki urang na kunaon aing mah tengingkeun ron up kalah dina non cangkang sekor. Laju urang masukan teh obat buah disemprotkeun. Geus judul nama lain milik. Lain milik. Ai lain milik mah pijalanan ti pangeran eta babar mantap mengpeng sagala keur dimiliki kurang geragunakeun mengpeng kada dina tangan mengpeng keur usaha maju gitu mengpeng keur boga duit mengpeng keur sehat ulah nungguan engkena geus ripuh wadaroroh wajanibna daroroh jauhkeun tina madarat wali ala ika minadzakirin wali an'am ika minasyakirin Gusti jadikan kami termasuk jalma-jalma anu syukur karena sakabeh nikmat ti Gusti sabab loba mah jalma nu dibere nikmat ku Allah teh daek syukur aing ngomong mah doang kak kiai doakeun nya ya kami kunaon teh
nyawa ieu munguna marada nama ku ari eta garapan ya aya nu mere eta aya nu mere garapan alhamdulillah nya kameureun nya cenah kajeun ukur ngagarap nu batur oge atuh ada sana teh doakeun abi supaya hasil sing lobat ya jang ieu kiai jang ibadah ka Allah doa semut namanya monyong-monyong jang ibadah ka Allah ngomong na gitu tah gitu. Hasil ku Allah dihasilkeun menang bagian anu endah keur ngagebot salakina tos salat doho mitohana teu iran minantuna tos salat doho gitu kumanehna ge atuh kabawakeun gitu. Sungut mah ngomong syukur alhamdulillah salat mah naon eta nu kitu syukur wedan ge hayang cager kumaneh nu cager hayang edan mah laju geus hasil dibawa ka mana ka lembur dipoe ngajakat ai tina saton sakintal atuh loba keneh nu dinu kumaneh laju daripada dijual dibikin kadang ngajak mending pakai muli parabola mending pakai kuaing daftar wipi kuari mah parabola geus teu pati payu ieu gitu wipi kuari rame hawa sinyal aja bae pan muriang hawa sinyal budak aing mah ieu lemur juring lamun awas sinyal aja bae ngomongna lemur juri sinyal naon sinyal HP ja teu bisa WA-an teu bisa TikTok-an teu bisa YouTube-an lemur juri hari eta kumaneh teu daek ka madrasah atuh kunaon teu ngawipian supaya daekan ka madrasah di wipi coba internetan eta urang kalah pake maksiat geus hasil mah eta lo bajal nu meunang nikmat tapi teu kalah kufur mantap ka Allah wali an'amika minasakirin jadikan kami tina seluruh nikmat Gusti supaya jadi jalma anu salalukur masuk ngaca teh lo masuk laju cik mah eta banget mah geulis sagoreng dengekon ngaca begitu maca pan dungdang dendek dina kaca eta urang muji syukur alhamdulillah Gusti abdi dipasihan pamun teu model kieu batur mah teu aya nu doang abdi Gusti atuh moal aya ya gitu artis ge teu bisa nyarupaan abdi Gusti ngan abi sorangan mana sabah eta salaki abi kapengpeongan eta ku abi horeng salaki kumaneh payuna ka kumaneh doang mah ieu urang syukur ka Allah dibere pamunto Allahumma kama ahsana waji fa ahsin khuluqi sok tilu kieu salaki teu ngadoan aing ngacak aing dara rusuh eta hirup kaca bisa gede alaihim dungdak dendek dina kaca ingat doahan tuh munasabah kajian gelis kadang rapi sengit pan eta aya mah gelis tapi kaleunak pinakeun bae aya eta komo nya goreng deui ngan aya mah kajian biasa bae banget pasaran tapi kadaleuna sedep padahal tadi masakoan tapi kadaleuna sedep beneran atuh kula ge boga dadeuleun ieu kadaleuna sedep ieu mah kabeh nu dihareupeun atuh kabeh ge cawera mah aya nu sedep eta padahal mah biasa bae gitu nanyakeun kula ngadoa eta keur ngaca Allahumma punten Gusti kama ahsana waji seperti Gusti geus ngageliskeun kana pamun teu abdi batur mah teh lok ngalem urang-urang eta doa ti Kangjeng Nabi eta
Gusti sakumaha Gusti ngajadikeun abdi ganteng mun lalaki teh. Gitu. Padahal mah atuh ganteng. Ngan kudu syukur ka Allah sabab sagoreng-gorengna jelema rendengkeun jeung kebo. Unggul bae. Jeung sasatuan unggul bae. Mah hayang langsing teu kudu ripu-ripu. Ulah kudu mulian WR pe mahal. Ngarendeng mah jeung nu lintuh. Kege mah puru. Ya. Hayang geulis ngarendeng jeung nu goreng. Kitu bae. Ya, kama asana wajib sakumaha Gusti geus ngabaguskeun kana pamun teu abdi, urang bari ngaca teh pan pamun teu katingali nya. Halis nu ngan luhur sabelah kadeulepan. Eta kurang kadeulepan. Pak asin khuluqi ngan abdi teu cukup geulis pamun teu doang Gusti. Teu cukup ganteng pamun teu doang Gusti. Pak asin khuluqi akhlak abdi enahkeun Gusti. Jakajeun geulis ari eta mah pisengit. Goreng adat, goreng akhlak. Eueuh piresepeunana. Komo nya goreng, nya tekeng, nya gamreng, nya geheng. Ani bube ku seeng kula. Jadi kajeun goreng ari akhlakna bagus mah piresepeun kajeun bagus ari akhlakna goreng mah pihewa. Tak adoana kitu ulah hayang beungeut bae di pamutihan. Make wedak segala macem. Tak ieu mah muga lawang tadi glowing mah harera. Sangat bohong beka handap geheng. Ya doa nya eta wa barik lana bihi Gusti berkahkeun abdi tina ieu hasil pepelakan supaya berkah. Mana contohna berkah mah dengekeun ya. Aya eta kadaharan anu teu berkah. Aya eta pasilan anu teu geus dahar subuh pare anyar. Baheula masuk aya nganyaran mah. Kuari mah jarang nya. Nganyaran eta pare anyar laju endog kotok kampung. Make sarden eta geus mewah dicocol eta sarden ku pare anyar. Yang hayamna hayam kampung. Nganyaran mah barang dahar tapi eta hasil tina kadaharan lain mawa nyurung kana bagus. Karena ibadah mengedul. Hayangna ngagosip di sesombang bat. Eta kadaharan teu berkah kuduna mah tanaga bagus eta pake kana kabagusan. Tapi mah hayangna kana kagorengan bae, ya awas. Aduana. Harta loba ge kadang-kadang pake ngabiayaan anak ngaji mah hook bae. Pake ngabiayaan anak sakola mah hook bae, embung bae. Anak minta urunan jang bayar listrik ge eueuh bae. Padahal mah boga. Mantak sim kuring sok ngomong kieu ieu hirup serba misteri sebenarnya. Heeh, aya keur eueuh ieu urangnya. Aya keur aya. Kadang-kadang aya tapi eueuh. Kadang-kadang eueuh tapi aya. Kadang-kadang aya ge di eueuh. Kadang eueuh ge di aya. Di aya tergantung ka urangna. Sabenerna mah nya hiji hirup mah keur eueuh atuh keur eueuh mah atuh bae hayang aya bae. Kudu sabar. Keur aya atuh aya alhamdulillah. Sabab naon kadang-kadang pan keur aya ge eueuh. Keur aya ge eueuh mah. Cik nu baramaen teh Assalamualaikum naon ya jang pangaosan eueuh padahal aya. Keur aya ge eueuh. Keur eueuh ge kadang-kadang aya. Ari pikeun ngabelaan ka hayang mah. Ngabelaan huhutang ka gade nyaran gitu. Eta orang polbadinya. Ya mantak hayang berkah. Tanu kahandapna ya doa nu kadua tah mah doa supaya dijaga tina hama. Anu tadi mah doa nyebar mah. Nah, ieu geus jadina teh. Laju iraha cenah ka ieu pakena mun luhur atuh bari ngalungkeun sebar. Nu tadi teh. Bari ngararata sebar. Anu kadua mah ya Nu kadua ya. Nu kadua. Allahumma barik lana fi samarina eta mah ari ka sawah bari ngider. Ngan ulah ngideran sawah batu. Nah, sawah ku maneh
Ideran kurang sawah batur bari bacakeun doa nu ieu nya bari maca doa nu ieu dalekeun bisa salah Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi soina wa barik lana fi madinah Allahumma kama aro'aitana awalahu parina akhirahu. Ulangi ya. Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi soina wa barik lana fi madinah Allahumma kama aro'aitana awalahu parina akhirahu. Eta kemah nalika pare urang geus ditandurkeun urang asal ka sawah atawa salaki urang ieu bacakeun doa ieu ya bari ngideran sawah urang bari nyabutan joko bari naon bae ulah eta ngideran sawah kalah bari nyanyi dangdut ulah ya dengekeun artina Allahumma barik lana Gusti berkahkeun pikeun kami fi samarina dina seluruh penghasilan kami. Wa barik lana fi madinatina Gusti berkahkeun eta daerah kami. Tempat urang gitu daerah urang wa barik lana fi soina Gusti berkahkeun eta engke eusi pangbeasan kami. So eta gantang mah. Gantang ya. Berkahkeun wa barik lana fi Madinah berkahkeun Gusti leteran kami timbangan kami mak sabab ieu nu kieu sumber sabenerna mama sumber sebab naon eta timbangan leteran loba anu kurang loba anu dikurangan ma anu meulian gabah batur ge murah eta mama halula atoh timbangan nu diroba batur ge dagang hayang untung dunia teu mikiran akhirat lamun teu ngarti kana agama ari urang mah jangan dunia sakedeung ari akhirat madarat hayang ge dunia untung akhirat untung ngan lamun mikiran hayang gede di dunia akhirat teh pikiran cilaka jadi dunia mah sakodong di akhirat mah eueuh kodongan sabar kebal Allahumma kama ra'aitana Gusti seperti Gusti tos ningalikeun ka kami eta pare mah lamun mojona ieu teh ageun buka mojona naon ngaranna hejo eta kadeuleu situng deui katungtung ditu mah happy kelareun eta cik nu sok digawe capek eta kacape urang kabayar ku neuleuh pamumanangan doang kitu neuleuh pare urang komo geus koneng ngemplay ditung eta kacape teu karasa cenah ge mah nya kitu ha teu karasa eta kacape cenah ge neuleuh pare doang kitu nah ngeun ulah ane ulah ato-ato sabab dina Quran dibejakeun poe ieu kadeuleuh ku dari doang kitu jagisuk mah bisa eueuh rata ring tanah mantap ulah aneh penyakit kuari mah komo gawat jasa karu beurit manu karar itu nu aneh ge can kapanggih ku profesor pangbotakan ge ngabadeuk eta penyakit pare nah mantap seperti Gusti geus ningalikeun ka kami kuari model kieu sakieu bagusna wa arina akhirah mudah-mudahan sampaikeun ka akhir kieu bae sampai ka Allah ku kami Gusti gitu tah sampai ka Allah ulah sampai urang eta panen pan balapnya urang balap nu penting mah geus aya anu beneran hiji dua punuk nacan kukumaha ge di Allah ja balap jeung penyakit pan loba eta nu kitu eta mudah-mudahan mulus di urang teh saepeun kaber sampaikeun ka beres mah eta kumaha eta nya bacakeun eta ku kula kuari diijajahkeun kula mah pan teu nyawa nya ku kula diijajahkeun kula mah teu nyawa kula neuk kideran sawah batur eta mah pake tak kumaha ya aku lagi menang ijazah di guru lamun ku kula teu diamalkeun deui bisi nyiksa gitu eta mah aya nu ngamalkeun alhamdulillah eta kitu engke bisi mah teh lo ka sawah ijajahkeun ka salaki mah nya ya kami ngijajahkan ya ka kumaneh turutannya hukumaneh engke unggal ka sawah baca para ibu-ibu sadayana rahimakumullah wa hadakumullah mudah-mudahan atuh eta aya berkah jeung manfaat pikeun urang sadayana ngeun sakali deui intina nya kembali segala sesuatu kana pendekatan urang ka Allah
sabab doa eta kumpulna dina salat 5 waktu. Eta sumber nama. Sumber doa eta kumpulna salat. Mantak salat mah cik munggu logat addu'a. Salat cik munggu logat eta doa. Sabab dina salat eta KBG ngandung